Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng ibu di channel Bahasa Sunda kelas genep. Minggon kamari urang diajar ngeunaan carita pondok. Minggon ayeuna mah urang diajar nulis sisipan. Sisipan nyaeta rarangken anu disisipkeun di tengah kecap dasar. Di dieu aya sababaraha rarangken dina basa Sunda. Mangga regepkeun ku hideuk. Ayeuna urang mikaweruh rarangken tengah. Kecap rundayan nyaeta kecap asal anu geus dirarangkenan atawa geus make rarangken. Kecap rundayan kabagi jadi 4 bagian. Di antarana rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, jeung rarangken barung atawa gabungan. Nu baris dipedar nyaeta rarangken tengah atanapi disebutna infi. Rarangken tengah kabagi jadi 3. Anu kahiji nyaeta rarangken tengah ir, anu kadua rarangken tengah ar, anu katilu nyaeta rarangken tengah Anu kahiji nyaeta rarangken tengah in. Rarangken tengah in mangrupa rarangken tengah nu sacara umum ngawangun kecap pagawean jeung sifat. Upama kecap dasarna kecap pancen, rarangken in mibanda fungsi jadi mamanis kecap supaya leuwih antep tur keunah kadengena. Rarangken in teu ngalaman parobahan sora atawa posisi kawas rarangken ar atawa Conto kecapna nyaeta tinulis, asal kecapna tina tulis ditambahan rarangken tengah in jadi tinulis. Sinerat, asal kecapna tina serat ditambahan rarangken in jadi sinerat. Ginanjar, asal kecapna tina ganjar dipake rarangken tengah in jadi ginanjar. Pinanggih, asal kecapna tina panggih. Sinareng, asal kecapna tina sareng. Sinambung, asal kecapna tina sambung. Ginanjar, asal kecapna tina ganjar. Sareng sinatria, asal kecapna tina satria. Anu kadua nyaeta rarangken tengah ar. Rarangken tengah ar mangrupa salah sahiji rarangken tengah nu sacara umum rarangken ar nambahan harti loba kana anu dituduhkeun ku kecap dasarna. Salian ngarobah harti, rarangken ar ngalaman parobahan sora atawa alomorf jeung posisi jadi rarangken hareup gumantung kana sababaraha hal. Di dieu ibu gaduh conto anu teu ngalaman parobahan sora. Nyaeta haraseum asal kecapna tina haseum, gareulis asal kecapna tina geulis, naraek asal kecapna tina naek, tarurun asal kecapna tina turun, jeung sajabana. Aya oge rarangken tengah ar ieu robah jadi al nalika wangun dasarna dimimitian ku L atawa ku R atawa mibanda konsonan gabung anu aya sora R saperti BR, TR, CR, KR, PR, JR, jeung DR. Contona di dieu nyaeta lalieur, laleuleus, balageur, palinter, galombrang, jeung sajabana. Anu ngalaman robah jadi ar rarangken tengah ar teh nalika dimimitian ku huruf vokal. Contona arasup, arulin, jeung sajabana. Rarangken tengah ar bisa robah jadi ra nalika wangun dasarna ngan saengang sarta dimimitian ku konsonan. Contona rajleng, rabeng, jeung sajabana.
Anu katilu nyaeta rarangken tengah Rarangken tengah mangrupa salah sahiji rarangken tengah nu sacara umum ngawangun kecap pagawean jeung sifat. Rarangken tengah ngalaman perubahan posisi jadi rarangken hareup lamun nyalusupan kecap anu dimimitiana ku vokal. Contona umaing, gumantung, gumelis, gumasep, sumujud, lumampah, gumawula, gumading, rumasa, jeung sajabana. Rarangken tengah ngalami parobahan sora nalika wangun dasarna dimimitian ku huruf vokal. Contona umamis, umaing, jeung sajabana. Sanggeus hideup meunang katerangan ngeunaan rarangken tengah jeung sababaraha contona, ayeuna ku ibu dipasihan pancen. Pancena nyaeta teangan ku hideup masing-masing hiji contoh kecap anu make rarangken tengah in, ar, terus ku hideup larapkeun kana kalimah. Contoh di dieu rarangken tengah in. Contoh kalimahna nyaeta sanajan jeung dulur oge alusna mah soal hutang kudu aya bukti tinulis anu bener. Rarangken tengah ina nu mana ieu? Nyaeta tinulis. Tinulis ieu janten rarangken tengah in terus dilarapkeun kana kalimahna. Kitu oge sami sareng rarangken tengah ar, ku hideup teangan kecapna terus lebetkeun kana kalimah tapi omat ulah aya anu dida contohnya kecap-kecapna tapi hideup kedah milari nyalira. Wilujeng ngerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.